Neng Jingga. Nah, ada si RT. Naik nih sekolah. Si ini kena tangka. Neng, si Neng nyumput ya. Neng. Boim. Nah, jadi Neng Sasa. Jinggana ke mana? Boim. Ke mana, Neng? Em. Udang, Em. Nah, jadi mana, Deng? Si Neng Jingga ke mana? Teuing ke mana da eueuh. Urang da tadi nangan maneh. Ari maneh keur naon di diana pentangka. Ada tadi mah di dia si Neng Jingga, Wak. Si RT lompatan si Neng Jingga. Ganu anteng teh, Wak. Ganu atoh. Urang ngalikeun hungkul, Wak. Nyeri teh, Wak. Tapi untung, Wak, kan lamunan. Maneh mah hanas ditengitkeun ku urang bener-bener sukan teh heueuh we. Arek naon, Wak, milarian abi? Teuing atuh Im. Urang mah keamanatan ku nenek maneh. Tadi nangan maneh. Alah siap poho. Kita mulai sabun colek ku si Nini. Anggar si boy mah geus luas leos teh. Nurutan wae gaya urang. Bibi iya kontrakan anyar teh. Heeh, Neng, iya. Meni teu ngabejaan. Ih, abi tadi ka kontrakan nu itu, pek teh tetangga ngabejaan cenah pindah. Pindah bibi teh nangan nu sarumah we ah. Ieu teh sabaraha kamar, Bi? 2. Ai bibi keur naon? Naha meni diajak ngobrol teh kakak fokus ka nu HP. Ieu keur ngabalesan. Neng hampura. Neng teh aya naon di kamari neangan bibi. Ah, henteu atuh Bi hoyong we ka dieu bari abi teh aya pi obrolan hoyong curhat. Curhat naon deui atuh Neng? Kade curhat membasa budak teh anu sok ngudag teh. Lain Bi, beda deui ieu mah. Saha deui si Neng meni loba stokna. Atuh Bi amni da wajar we da abi atuh lelenguhan. Sok we sing bener kudu pulah pilih ayeuna mah ulah sagawaya. Nyapan abi ge milih heula ieu ge. Ieu teh aya tiluan anu ngadeukeutan abi teh. Di antarana si Mas Sabto, si Pak RT, hiji deui si Aboim. Lu si Neng, ini eueuh salah sahiji. Anu hiji pamajikanna loba. Anu kadua eta mah RT gejul. Anu katilu kalakuanna siga budak, pagaweana main layangan, main kaleci. Naon piliheunana? Justru eta Bi, ari si Mas Sabto jeung si Pak RT mah emang tidak termasuk kriteria abi, tapi si Aboim mah nya ge polos tapi meni tulus. Neng ayeuna mah tong percaya kuno tulus-tulus. Buktina basa bibi jeung si abang oge nya bebeakan tulus nate ka bibi. Ayeuna buktina geus rumah tangga mah rungkad we. Ayeuna mah tapi kumaha Neng we ketang kumaha alusna. Ih si bibi mah ngandon ngabalikeun. Justru abi teh bingung aya nu kahijinya si Mas Sabto nya ge bager. Bro-broan ka abi tapi da aya loba pamajikan mah embung atuh bi abi oge. Terus nu kadua si Pak RT adon ngagombal wae tiap panggih teh. Kumaha Neng atuh da geus kolot. Pantesna ge di akina si Dede eta mah. Nya teu pararantesnya jadi salaki abi. Anu katilu si Aboim. Jigana mah eta teh tulus tapi si abinya basa enak abi keur ngobrol jeung si Pak RT. Si Boim jigana teh cemburu.
Bi, si Bibi mah ngadon sarai batu kerjul hati. Di walungan dihakan ku orai koneng mun tilu poe teu balik geus we ikhlaskeun. Si Bibi kunaon ngomong-ngomong orai koneng jikana ieu mah gara-gara siana. Heueuh siana. Nepi kakak impikeun siana. Bakat kula lajo TV tentang siana kabeh. Ada apanya eta dengan Yana? Nah, Abi meni asa teu penting ngabahas siana jadi jauh-jauh ke siana. Pan abi teh keur ngobrolkeun jodoh ieu teh curhat. Geus atuh dibahas deui siana mah. Jadi kumaha ieu teh solusina? Heuh nya Neng ari cek Bibi mah eta mah kumaha teh Neng we nyamana Neng jeung saha? Nya tos atuh Bi ari kitu mah abi teh nitipkeun surat ka Bibi terkasih Aboim. Neng teh nyeun teh di imah nyeun surat teh. Atuh nanaonan ari geus direncana mah teh tadi curhat ngaler ngidul. Ari geus aya boga pilihan sorangan mah. Ieu atuh Bi formalitas eta mah kan abi teh nyukeun saran ka Bibi pilihan nu terbaik kanggo abi teh nu mana. Anu eta we abi nitip seratnya binya kanggo ka Aboim da abi masih keur nyalira mah isi. Jadi ku Bibi ku dikasih Aboim keunana. Nya ku Bibi. Emang naon Neng ieu eusina? Nya abi teh Bi hoyong janjian sareng Aboim. Heuh atuh ari kitu mah ku Bibi engke mun panggihnya orang kasih Aboim keun. Nya nuhun atuh nya Binya. Nya atos tuh Binya kitu we nya. Abi bade pamit heula bilih hujan. Neng teh cai-cai acan ta tadi. Bi kadenya nitip ulah ilham eta surat abi janjian sareng Ku si Aboim. Bibi ket dikasih Aboim Nuhun nya teh. Binya. Heeh atuh mangga Neng. Assalamualaikum. Iya udah yang pemajikan deh, kan rek usaha, ngadon ditamikin surat. Balik lagi mana si Boim deh? Dipanggil-panggil. Ayo si Ureng. Deng, kali deng segeleng deng. Kayak naon bang? Deng, abang Dedis ngadahar nu hade. Naon bang, baha meni bau kieu. Geus ngadahar jengkol. Abang mah ngabagikeun teh bauna we hungkul. Hampura deh. Aya naon atuh bang? Wa, abang teh keamanatan ku Cileli pamajikan. Tidak bikin surat. Karena abang derek usaha, lira abang guru neangan jelema. Geus nitip ka maneh, Bang. Surat naon ieu, Bang? Yang kasaha surat teh? Bukan nama wa teh apa ada teng surat uleman teng surat vaksin da bangun lieur bukan rek usaha. Geus saya nitip eta mah. Apa ieu mah jelema teh loba luas leos. Boy ieu karma urang teh. Hakeun nu jalan Kamana si Acung teh sare keneh gitu. Kaduhung baheula si Cecep, si Junet, si Asep ku urang teh ditolak. Karasana mah ayeuna karma kitu ayeuna teh. Keur bad mood kieu teh sok ngaruh kanu dahar, sok teu nafsu. Tinu 5 piring jadi biasa sok jadi 3 piring ai keur bad mood kieu teh. Tapi kadang penting sok ngemil ketam. Can update status. Lagi butuh sandaran bukan harapan. Geus update status. Tapi si Acung teh can bijil keneh. Si Boim kamananya meneliur neangan. Aya binjai. Panggil diri jeung jelema ieu. Binjai da urang teh boga ngaran Sasa gitu. Maneh dasar demes. Halus ngaranna juga pecin. Si Babel ngehina daripada maneh huntu teh transparan. Wani maneh ka urang? Maneh geus wanian ngahina ka urang. Maneh wani ka urang, dorang mata wani ka maneh. Jai. Alah siapa poho surat dialungkeun. Bae Ai si demes ngalungkeun naon? Kertas naon ieu?
Surat naon ieu teh eusina? From Jingga tu Aa Boim. Siga nama ieu jingga-jingga nu sok disebut ku Aboim teh. Naon deui eusina ngajak ketemuan sagala? Kudu digagalkeun ieu mah. Meni penasaran urang mah jingga-jingga teh nu mana sih? Nepi ka si Aboim teh cinta pisan, padahal mah naon kurangna urang teh gitu. Aboim teh padahal mah geus dianggap Indomie kurang teh seleraku. Tapi Aboim nangan nganggap Kodomo teman baikku. Ieu mah urang teh kudu neangan cara meh teu jadi papanggihna. Tapi si Acung teh asa teu bijil-bijil tadi teh. Moal balik gitu. Urang geus lila di dieu geus balik Saha di WA teh. Naon nih anak buah urang WA ka urang? Wah. Jika kenyangan serius. Wah. Tapi pilihanan leuwih ka si Boim. Wah, terbalik ieu mah. Anak buah teh mere info teh. Si Boim nya. Wah, ieu mah kudu digagalkeun ieu mah. Mun bener si Jingga yang ka si Boim. Kudu neangan cara ieu mah. Ulah nepi ulah nepi ieu mah si Jingga ka si Boim. Kudu neangan cara ieu mah. Ieu mah bener sesuai instruksi Bukades. Meh posyandu lancar. Urang kudu sacepatna ieu mah neangan jodoh. Neangan awewe jeung pendamping hidup we. Tadi ieu ku aing masang tegerna. Sugan we gancang-gancang menang jodohna. Teger geus dipasang. Nungguan hasilnya ya. IZRD mazang pengumuman naon ya. Dek, adio dek. Naon maksudna ieu teh dicari pendamping hidup. Bener teh dirinya asa mengenaskan hidup teh. Mah diobrol kieu teh. Lain kitu sia teh Bang. Ieu mah aing instruksi ti Bukades. Kita gancang-gancang neangan pendamping hidup aing cenah. Ngameh posyandu lancar. Aduh bener oke teh. Kerja kieu mah teh asa ribu hirup sorangan teh. Musim penghujan kieu mah cocokna bercocok tanam teh. Naon sia teh kan cocok tanam segala atuh deh. Hanya aduh teh. Da hirup sorangan ribu atuh. Sirit teh. Lain naha aneh aing mah ka maneh Bang. Maneh mah orang seberang tapi bahasa lebih jero ti urang maneh mah. Walaupun alang orang seberang, tapi alang mah cinta ke Sunda teh. Asli teh ya. Teh, ari maksudnya naon teh? Maneh ge pasti apal Bang lah. Pasti teh. Ngan kieu Bang urang mah. Bisi maneh boga kenalan Bang euy. Nya Grace atau second mah bae lah. Penting soleh aing mah bisa narima si Neng aing mah. Asa juga apa teh? Siapa Bang? Adong yang sirikeun sia teh. Kalem lah teh, gua abang pangleangkeun. Tah, geuning maneh ngarti Bang. Resep aing ngobrol jeung ngarti mah Bang jiga maneh Bang euy. Ieu teh kieu urang teh ari sorangan teh hirupna. Bagogoda aing mah. Batur teh wah kencak atuh eta ngomongkeun urang Bang euy. Teh, payana kade teh lo basa dan bungkulekeun teh. Kudu kuat iman. Jongkok teh di dieu sabun asa boros pisan teh. Boros kunaon aing sabun? Maksud teh mandi teh supaya sehat. Geus Bang aing lieur ngobrol jeung maneh mah. Hari urang mah da jeleumana sabarana mah santai Bang. Anu teh kusabab si Bukades ngarurusuh. Yang posyandu jalan kudu aing kawin Bang euy. Maneh bisi aya kade omat
telepon orang atau ka imah langsung. Dah, Dek. RT masuk modus. Buka des. Abang ya apa buka des Telegom. Aku juga telegong ya. Geus enak kieu teh. Kalau gua abang pangnyiarkeun mah ikhtiar. Ngado anu lekoh. Insyaallah teh. Geus ku aing abang. Sagala cara ku aing geus dilakukeun tah. Beak tengkak ka mana-mana aing tah. Dek. Cing lekoh teh. Kau lagu ieu aya teh. Tuhan kiri. Mana yang ngomong mah teh. Aing ini tuh lah. Gitu Dia teh. gimana mah? Cing lekoh teh. JRT mah tumpah tempel yang jodoh. Kawas iklan sedot WC wae. Beja nama jingga teh pernah rek nikah jeung nu ngaranna Mas Sabto. Tapi terjadi berarti orang teh kudu neangan ngaranna Mas Sabto ieu mah. Tapi orang bingung kudu neangan ka mana nya. Kumahanya ngagagalkeun. Manggian si Jingga dan geus moal mungkin moal daekeun panggil jeung urang. Mah kudu aya pihak katilu ngabantuan urang keur ngagagalkeun ieu si Jingga jeung si Boim. Kudu neangan jelema ieu. Kumaha can kapikiran keneh carana. Nya jeung kudu neangan si Mas Sabto deh kudu ka mana. Tapi itu ya jelema ieu orang tanya. Kesa kedap. Si Babel rek ditanya teh Kang Ngaleos. Rungsing aing mah poe ayeuna. Tapi itu ya jadi jelema suganya haweun. Mang, boleh naros? Mang so akrab. Urang mah emas lain emang, sika tukang dagang wae manggil emang. Urang mah orang Jawa, tapi urang mah lainna di Sunda. Rek emang, rek emas, terpenting jang urang mah. Urang mah ngadek nanya hungkul. Lah, rek nanya naon mah kejeng terpenting, sarua urang ge terpenting. Emang rek nanya naon maneh? Kas beuleun jelema teh, kaduhung urang mah nanya ka maneh teh. Apa kasih Mas Sabto teh? Lah, ih jelema sewa rek naon dengan urang. Rek urusan naon kasih Mas Sabto? Bener ieu jelema nya pikas beuleun, nya kepo. Urang mah rek nanya hungkul. Apa henteu kasih Mas Sabto? Mun hayang nyaho wae. Aku tuh pugu atuh ene nanya teh, urang ge kudu nyahoan urusanna. Yeuh, dengekeun si Mas Sabto teh jelema pangbeungharna di lembur ieu teh. Boga pamajikan oge 3, boga perusahaan loba. Rek naon urusan kasih Mas Sabto? Urang mah apal kasih Mas Sabto. Eta mah pokona mah wah, jelema edan eta mah hade eta mah. Meni loba ngomong segala diomongkeun bibir siga awewe pisan. Rek beunghar rek henteu teu penting yang urang mah. Meni batu nu beunghar maneh nu ngomongkeun. Nah, kumaha urang bibir urang rek nyambejaan si Mas Sabto kumaha oge. Jelema teh sebenarnya ngaliwat. Eta jelema nu tadi keur mah tadi digeroan teu ngajawab, ayeuna ngaliwat teu punten deui. Aya abonge. Naon? Si Babel lakang ngegas. Urang mah rek nanya, apa kasih Mas Sabto henteu? Tah eta si Mas Sabto mah. Mas, sanes nyarios atuh tadi emas gitu Mas Sabto teh. Urang Mas Sabto teh tadi ditanyakeun ku maneh teh. Urang nu pangbeungharan di lembur ieu, boga pamajikan oge 3. Yang panggil urang, janjian heula anak buah urang. Kakara panggil jeung urang. Urang mah jelema sibuk. Si Mas lakah ngaleos. Mas, ieu mah urusan si Jingga. Waduh. Urusan jeung si Jingga. Hah? Si Jingga? Nu panggilan di lembur ieu? Si Jingga mah tuh beda deui urusan atuh. Ngomong atuh tadi, Jingga gitu. Jingga mah prioritas urang atuh eta mah. Jingga Mas tadi teh. Abi teh neangan emas geus kukurilingan. Lah, aya urusan naon jeung si Jingga? Si Jingga kunaon? Tina naon si Jingga mah Mas. Oh, sugan teh kunaon? Tah, Mas pernah terjadi kawin jeung si Jingga. Nah apa? Mas teu kudu nyaho abi apal ti mana. Terus? Mas resepan ka si Jingga. Heeh. Tah abi ge resep ka si Boim. Kasih Boim?
Geus Mas, teu kudu seuri. Geus we. Terus kumaha? Ya, geus we ayeuna mah urang nyusun rencana. Nyusun rencana. Rencana naon? Misi jingga teh jadi jeung si Boim. Jinjing. Rencana mana kumaha? Tah, kieu Mas. Tah, gitu Mas. Kumaha? Setuju? Ya yang seuri urang. Nah loba jelema nu resep ka si Boim. Si Boim mah resep main kaleci, ngajulang layangan. Suram si Boim mah. Mas, si Boim mah di mata perempuan teh sempurna. Polos-polos gimana gitu. Kumaha maneh lah, emang kita mah buta. Oke lah, setuju. Tah, mun setuju, kieu heula. Kieu. Kieu gitu. Sisa kali deh. Kieu. Oke. Si Aboim ngirim surat, nah teu salah ngajak janjian di payunan bumi Pak RT. Berhasil. Jingga geus asup ke perangkap urang dari rencana ke si Sasa. Yang jingga. Aboim, nah emas, Nyai Kang Mas. nah janjian sama si emas. Panjanjian jeung Kang Mas. Nah emas, dasar Aboim. Wah. Sok pura-pura neng mah. Kan neng teh ngajak janjian ka Kang Mas. Nah ada abi mana piserati Aboim sanes ti emas. Alah, tong mikiran si Boy. Geus mending kawin jeung Kang Mas. Hayang Mas kawin naon? Hayang emas 5 kilo dicumponan ku Kang Mas mah. Hayang mobil naon? Parajo Sport, apart dicumponan katoge ku Kang Mas mah. Teh. Mas abi mah mas kawin mah apa adanya we. Oh, hayang apa adanya. Dicumponan kitu pisan mah Kang Mas mah. Jadi fixnya kalah apa adanya mah. Jadi rek tanggal sabaraha kawin jeung Kang Mas teh? Tentukeun apa ayeuna. Neng Jingga itu kenaun si emas nih. Neng Jingga yang ngirim surat yang naon itu nih. Iya mah maksudnya merenjang nyeri hatekeun abi. Tegang Neng Jingga mah. Beneran si Boy gadi. Jadi nih tanggal sabaraha kawin teh? Kawin naon ari emas. Ari Aboim ka mana wae teh tadi ku abi di Antosa. Oh kieu neng carana ngirim surat ke Ateh kanggo nyeri hatekeun AA. Sanes kitu ari Aboim. Ah wios neng, tong anu dijelaskeun deui, ama tos ngartos maksud neng. Aduh geus kartos mah. Kenapa tuh masih kena cacing di dia? Kainit kali itu. Nuhun mas, abi ge ngartos, abi bade angkat. Nanti abi mah ngawi atuh neng Jingga. Oh pasti. Selamat mas. Nuhun. Aboim ka mana Aboim? Naon neng? Wios neng ah, tos tong pedulikeun deui AA. Mas ari emas nanaon Aboim jadi salah paham. Kan bae atuh neng. Geus puguh mah jeung Kang Mas we atuh. Di luar teh naon nih gara jerut teh ai teh. Alah, si Neng Jingga kunaon sedih. Ieu mah kudu ditulung mah ieu mah. Neng, Neng Jingga kunaon sedih? Naon Pak RT ah? Alah. Ieu mah gara-gara maneh Mas tinggal Lisa. Nah, makin juga mah ka urang, jeung pipilun urusan urang jeung si Jingga. Maneh mah tega bener Mas, nyucirikan awewe. Hei, turutan mah aing ieu. Romli, tara aing nyucirikan awewe. Tara nyucirikan awewe. Ya heueuh atuh maneh ngomong nyucirikan awewe. Awewe no gimana ndaekeun ka maneh. Maneh mah bener Mas. Wani ka urang maneh. Geus ya gelut yang aing ayeuna. Nah, gelut geus penting kieu ngajak gelut. Bae geunaheun saya teh ngesang. Bunga, geus teh Kang masih dicelanya. Ngali Neng. Di Sabtu mah kudu kitu dikerasan si eta mah. Kan nih Pak RT ah.
kan malah rungsing ambil temen tadi bea. Terus nang jingga kunaon. Nah aing jadi dicarekan itu. Kaduhung aing keluar ieu mah euy. Salah mah aing mah di dieu. Kemana isa sate? Kurang teh salah ngasih lokasi di dieu. Ya lokasi teh halus. Gila teuing sih. Datang geuningan ke dieu. Mas teu salah ngaserlok teh. Nah ketemuan di tempat kieu ongkoh jelema aya tapi ngajak ketemuan di tempat kieu. Kalem. Hayang makan. Kayak kurang dibawa ke restoran bintang 7. Misi nangis beres. Emang puyer bintang 7. Kan kamari geus berhasil misi teh. Oh, nggak beres itu? Beres. Wah, halus itu teh. Kamari rencana halus ya. Orang ningali si Boim sedih. Si Jingga oke, jika nyeri hati. Jika ada orang jeung si Jingga bakal jadi 100%. Terus mana sa? Jeung si Boim kumaha rencana? Nya heueuh atuh rencana urang mah moal gagal. Tapi urang teh keur mikiran rencana selanjutnya kumaha. Kan si Jingga pasti moal daekeun ka si Boim. Tapi si Boim bakal muka hati teu nya jeung urang. Si Sasa jeung si Emas ini geus ngarencanakeun teh. Nyangka padahal urang dek muka hate jeung si Sasa. Tapi urang yakin rencana ieu moal kapangi. Soalnya surat eta geus disoek-soek. Jadi naon sih? Naon? Aa Boim. Ih, nah lain di bejaan tuh tadi aya Aboim gitu. Tadi kurang geus ngomong. Gitu. Teu nyangki awewe maneh. Sugan teh neng teh teu kieu. Padahal hate tes muka hate kanggo neng. Kusabab neng kieu ku adi tutup deui hate anak. Kamana? Sakedap atuh antosan heula, abi teh bade ngajelaskeun. Da abi kieu teh atuh aya alesanana. Pan abi mah tetap padamu. Terus teu kedah aya anu dijelaskeun deui sa. Tuh kan, jadi we teh didengekeun. Da gara-gara emas lain bejaan gitu tadi teh aya Aboim. Jingkalakeun ka urang. Pas tadi urang geus sa. Eta bisa satengah denge wae. Si Boim geus daekeun ka si Benjai. Sukaan urang mah Terus ayeuna urang kudu kumaha atuh Mas ah? Teu kudu kumaha, ya uruskeun urusan maneh. Nu penting mah rencana urang. Si Jingga geus beres geus kalaksanakeun. Urusnya sorangan. Jai, geus we jeung urang geus 2 minggu ngajomblo. Jai naon ai maneh? Heuh Binjai. Geus kanu gebog cau deui wae, hayang diteleg sia ku urang. Ya lain jodoh.